Pamirsa sadaya anu mulia, wilujeng patepang deui sareng simkuring dina acara dongeng nyambung bahasa Sunda dina jejer lalakon Angkot Warisan Bapa. Naskah karya Kang Heri Supriyadi dina bagian anu kadua. Simkuring dari hapunten bilih aya nu kasabit nami nuju alit kasebat asma anu dewasa. Kalayan pepejeuh ti simkuring bantun anu saena piceun anu awona. Diasuh ku simkuring Abah Oeng Dramaga Bogor. Wilujeng ngadangukeun. Ilaharna di pilemburan, wanci sareureuk budak geus rehe comrek. Kabeh warga geus narumpi di imahna sewang-sewangan. Ukur sora gaang jeung sora sasatuan peuting anu raeng di sarada. Dina wanci anu sarua, Nyi Ipah diuk dina kursi bari pupuringisan nyekelan beuteungna. Teuing kunaon, budak anu masih keneh dina jero kandungan, ti sore mula teu daek cicing. Mindeng usik jeung totojer, tapi lain rek bro ngajuru ari karasana ku Nyi Ipah mah. Tapi lir nu mere tanggara kanu jadi indungna. Sabar utun, sakedap deui mah bapa ge muuihnya. Doakeun ku utun, bapa teh sing ageng milikna sarta sehat. Nyi Ipah ngupahan si utun. Padahal saenya nama dirina oge bet kawas nu terus rasa. Ti sore mula hate pasing sareblak. Beungeut salaki ngalangkang wae. Foto Kang Udi anu dipiguraan dina tembok teu gugur teu angin dumadakan ragrag. Kaca piguraanna nepi ka bubuk. Karasana ku Nyi Ipah asa sagala wegah. Lamun teu inget kana karesep salaki mah, sorena oge haroream indit ka warung pikeun meuli jengkol jeung asin peda anu dina mangsa harita olahan pikeun ngabungahkeun salakina geus mimiti tiis ngajagrag di nadipan ti sore mula. Awor jeung ngarebekna sora TV 14 in anu ngahaja ditarikan pikeun ngusir ka salempang kadenge gerungna sora angkot asup ka pakarangan. Nyi Ipah curinghak. Katara pisan aya kabungah dina paroman beungeutna. Tipi gancang di pareuman, kalayan lalaunan Nyi Ipah moneal cengket bari nyekelan cangkengna. Nyi Ipah, Nyi, buka patona Nyi. Aya anu nyerowok di luar, dibarengan ku gegedor kana panto. Sakedapan mah Nyi Ipah ukur ngahulang. Sabab sora panyaluk salaki anu dianti-anti ganti ku sora Pak RT anu hari wes-wes kawas aya urusan anu kacida pentingna. Mohon antosan sakedap. Nyi Ipah nyaleungkeun. Cetrek kunci panto dibuka. Bray, Nyi Ipah mukakeun panto sarta ngelolkeun sirahna. Gebeg, Nyi Ipah ngakebeg. Sabab kasebrot ku cahya lampu angkot tuhurung kene sababaraha urang jalma ngagotong salakina. Astagfirullahaladzim, Kang, aya naon ieu teh Pak RT? Nyi Ipah rawah riwih. Di jero wae Nyi. Ngobrolna ayo ka jero. Tembal Pak RT. Kituna teh bari gancang ngegemblangkeun panto. Mere jalan sangkan laluasa pikeun anu ngagarotok layon Kang Udi. Akang, nyambat teh jangan tunkeun abdi sareng si utun. Nyi Ipah ngahing-hing ceurik salaki nu dianti-anti datang ngan ukur karibugang. Kalayan dina kaayaan pikawatireun.
Pak RT jeung sejenna keur saheulaanan mah teu bisa nyarek ngan ukur milu ramisa ngarasakeun kana kaayaan hatena Nyi Ipah dina mangsa harita. Lumayan liga Nyi Ipah ngarangkul jeung yang cirikan bugang salakina nepi kalesna kapiyuhan teu inget di bumi alam. Beja patatalepa jalma-jalma ngagimung di imah Nyi Ipah. Pak RT jeung sawareh warga ngurus layon Kang Udi sapuratina nya ngan sakadar dimandian jeung dibungkus ku kuboe da ari dikurebkeun mah geus peuting teuing cenah leuwih hade ngadagoan isukan. Ari kolot jeung sawareh kula warga na Nyi Ipah saribuk ngurus Nyi Ipah nu kapiyuhan dibarengan ku pating karecelakna cai mata miluna langsa kana nasibana Nyi Ipah jeung si Utun anu ditinggalkeun maot ku salakina. Kumaha kajadianna anak ieu teh Pak RT? Kumaha salah saurang baraya Nyi Ipah nalek sanggeusna rengse ngaboehan layon. Nya eta teuing kumaha ari kajadian sabenerna mah ieu teh. Darada aheng deui Pak RT eureun heula nyaritana. Ari nu ngakimung kabeh ngaregepkeun hayang nyaho kana kajadian anu sabenerna. Tadi teh kabeneran basa kuring jeung Mang Jaja mulang di lembur Cipentil alatan aya kaperluan. Di wates lembur pas hangrok jeung angkot Jang Udi anu nyeuten palabah tanjakan. Lampu harupna teh brudugrai laksona terus-terusan disada kawas nu mere tanda teh geuning. Nu saterusna eta angkot teh eureun kuring jeung Mang Jaja ngadeuketan angkot Jang Udi. Pohara ngajenghokna kuring sabas sanggeusna disidik-sidik teh tela eta angkot teh eueuh nu nyupiran. Leuwih ngagebek deui waktu kuring jeung Mang Jaja teh sabab sanggeusna di senteran aya bugang Jang Udi anu ngajepat dina jog tukang dina kaayaan pilarwatireun. Pak RT neruskeun caritana kalayan panjang lebar. Kabeh warga nu ngilu ngaregepkeun pating gogodeg meh teu percaya kana caritaan Pak RT. Bener-bener ahing ieu mah. Terus ari mulang ka dieu angkot dibawa ku saha? Pun Pak RT jeung Mang Jaja mah teu bisa nyupiran mobil ieun. Salah saurang di antara anu ngariung nepikeun kapanasaranan. Nya eta atuh Amang jeung Pak RT teh bingung harita teh nya antuk nama. Sanggeus babana pian Pak RT nungguan angkot. Ari Amang mah kok tetengan we neangan jalma anu bisa mawa mobil. Mang Jaja babaturan Pak RT milu nyarita. Kabeh nu ngariung ngarasa hookeun ku ngadengena katerangan ti Pak RT jeung ti Mang Jaja. Lah, geus ayeuna mah tong ngawarangkong wae. Angguran mah lamun daraek pangarajikeun layon Jang Udi teh. Daroakeun sangkan salamet nepi ka pangbalika. Keun we da urusan maot mah geus aya titis tulisna. Geus ditangtukeun waktu jeung musababna. Ceuk anu katunjuk jadi ustad di eta lembur ngingetan ka warga. Eueuh anu wani nembal ka ustad mah sararea ngagugu pating laleos ka cai anu saterusna maraca Al-Qur'an bari ngariung layon jenatna Kang Udi. Sanggeus sadar tina kapiyuhanna Nyi Ipah pada ngarupahan ku kolot jeung barayana sabab nganghinghing ceurik teu eureun. Ari baraya jenat Kang Udi mah can daratang da kawantu jauh lemburna oge. Salah saurang warga anu dijurung ku Pak RT pikeun mere beja oge can pati lila nyangna. Isukna layon jenatna Kang Udi dipulasara sakumaha miskinna tuk nepi ka dikurebkeunana.
Kabeh baraya Nyi Ipah jeung kulawargana Kang Udi anu geus daratang miluna langsa pangpang nama kana nasib si Utun anu kapaksa teu nyaho di rupa bapa. Nyi Ipah pada nyarek sangkan teu milu ka pakuburan sabab kaayaan beuteung anu geus mendayang. Panon Nyi Ipah geus biri bararintit balas jeung cerika nasib diri teu nyangka dina mangsa keur bener-bener bagja kaayaan nasibna jadi Malik Tunggara. Anyaran ditinggal maut ku salaki, Nyi Ipah sok loba hulang jentul. Wajar ari kitu teh mah, da kangaranan ditinggalkeun ku jalma anu teu weleh jadi panyileukan hatena. Alatan sieun kumaha onam, indung Nyi Ipah di jurungan ku salakina, pikeun sageulaanan mah nganyerek di imah Nyi Ipah, pikeun maturan. Ari bapana Nyi Ipah mah teu bisa, da imah eueuh nungguan. Sajarebana ti eta boga kebon garapeun anu jauh teuing saupama kudu didungdag ti imah Nyi Ipah mah. Perkara popolah jeung pacabakan awewe anu liana mah bisa ngandalkeun kapilanceukna Nyi Ipah anu kabeneran imahna pahareup-hareup. Nitih wanci nu mustari ninggang mangsa utama cunduk kana waktuna Nyi Ipah mah paglahiran. Wanci panon poe luhureun embun-embunan Nyi Ipah pada ngariung di kamarna. Tetangga nu jurungan ku indungna Nyi Ipah pikeun ngabejaan baraya jeung neang paragi bur-bur ngalaksanakeun pancena sewang-sewangan. Nah cai sakumaha Ci Uyoh? Salah saurang tetangga ngelolkeun sirahna tina lawang kamar. Lah sacukupna we, sakalian bari panggorengkeun rangginang jeung opak. Keur nyuguhan nu narampok tuh rangginangna mah dina kaleng urut kongwan naluhur lomari dapur. Indung Nyi Ipah anu tetela ngaranna Ci Oyoh nembalan. Anu menang parentah gusrat-gesrut kalayan parigel ngalaksanakeun pancena. Ieu meureun salah sahiji kaunggulan urang kampung teh. Tara elat silih tulungan saumpamana aya tetangga anu memang keur dina kaayaan butuh pitulung. Kapan ari di pakotaan mah geus arang langka anu kieu teh. Tong boroning paheuyeuh-heuyeuh leungeun jeung tetangga. Teu jarang anu teu wau-wau acan ka tetanggana oge. Pan eta pager imahna oge geus jarangkung aya kana 3 meterna. Tapi teu kabeh ari kitu teh mah da loba keneh jalma nu harade hate diunggal wewengkon oge. Ieu mah ngan saukur babandingan anu geus lumrah antara kahirupan di kota jeung pilemburan. Sanggeus aya kana sawatara lilana meh bareng jeung norojolna bapa Nyi Ipah katut barayana saurang paraji anu geus mantes disebut nini ngurunyung bari ngacinjing gembolan leutik. Mangga kalabat mak tuh di kamar paling ditu. Salah saurang baraya Nyi Ipah ngabagiakeun. Paraji ukur ungguk anu saterusna ngoloyor ka kamar Nyi Ipah. Ari bapa Nyi Ipah jeung sejeuna mah recok ngawarangkong di tengah imah. Diselangku ngaremus opak jeung rangginang nu haraneut keneh. Baraya jeung tetangga anu ti tadi ngagugulung Nyi Ipah kabeh kalaluar ti kamar. Tinggal paraji jeung indungna Nyi Ipah anu nungkulan. Rek boga inju ayeuna mah yeuh Mang Ucu teh nya. Salah saurang nu ngariung ngareret ka bapana Nyi Ipah kituna teh semu ngosom alatan keur ngagayem rangginang. Nya euy geus lila hayang mangku inju teh paroman Mang Ucu ka tembong marah mah. Tapi nalangsa oge budak teh euy teu apal kanu jadi bapa ceuk Mang Ucu deui semurumahu. Atra pisan kasedih ngagudat dina beungeutna. Nyahkeun bae perkara eta mah Mang. Kumaha deui da geus jadi papasten hirupna meureun. Nu penting mah budak aya nu mikanyaah sarta sehat tur gede milikna.
di antara nu ngariung ngababaraha teh Mang Ucu. Mang Ucu ukur unggut-unggutan, sok sanajan teu bisa nyumputkeun kaayaan hatena dina mangsa harita. Oa, 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 kadenge sora orok ti jero imah, meh bareng kabeh curinghang sarta ngucap syukur kanu maha kawasa. Astagfirullahaladzim, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ma Oyoh kaluar ti kamar, katembong beungeutna sepa kacida, awakna semua deg-deg kawas nu manggih kareuwas anu pohara. Aya naon nyai? Budak salamet? Mang Ucu jadi milu rewas. Kabeh mata malancerong ka Ma Oyoh, siga nu geus teu sabar hayang geura meunang jawaban. Ari Ci Oyoh batan gancang ngajawab mah malah andiprek deukeut lawang kamar, siga anu leungit pengacian. Yeuh, inum heula. Inum heula caina, sok. Mang Ucu ngasongkeun cai. Leguk cai diinum ku Ci Oyoh. Nu ngariung jarempe paneuteup na malu seureuk kanu keur nginum. Sok, aya naon? Nyarita nyi. Mang Ucu kawas nu geus teu sabar. Samemeh bibir Ma Oyoh eungap. Buri nyai kareret ku sararea aya cahaya bodas anu ngapuri nyai ti jero kamar anu pantona rada melengit. Tapi teu lila kituna teh. Kaayaan di jero kamar siga bihari deui. Kabeh nu nyaksian pating polohok bari silih reret jeung pada baturna. Mang Ucu gancang cengkat. Anu maksudna mah rek asup ka jero kamar. Tapi gancang reungeunna dicekelan ku Ma Oyoh anu mere isyarat sangkan Mang Ucu ngabadokeun niatna. Mang Ucu ge ngagugu kana pamenta pamajikanna, ge gigireun pamajikanna. Paneutupna teu leupas neuteuk panto kamar anu rada malenge, siga nu keur ngira-ngira kajadian naon anu keur lumangsung di jero kamar anakna. Pak, Ma, kadenge soranya Ipah anu nyalukan. Gura-giru Mang Ucu jeung Ma Oyoh arasup ka jero imah, ka jero kamar maksud. Ari Ma Ustin ka mana? Mang Ucu rada ngagebeg, sabab paraji anu mantuan lahiran anakna geus eueuh di jero kamar. Nyi Ipah ukur gideg bari ngusapan orok beureum anu dibungkus ku samping kebat anu ngagoler gigireunana. Nya eta atuh bapana, mata kami reuas ge. Tadi basa Ma Uting rek ngurusi nyai, jirimna dadak sakala robah jadi saurang aki-aki anu make papakean sing sarua bodas. Sanggeusna orokna lahir, eta aki-aki teh nita kami sangkan keluar heula ti kamar. Ma Oyoh hari wes-wes. Masya Allah. Tapi teu kuna naon budak mah nyi? Mang Ucu ngecengok. Teu langsung nembaran Nyi Ipah mun yang hudang. Aneh. Kangaranan geus ngajuru anu sakuduna lalinu sarta nyari awak. Nya sahenteuna geus ngalaman paragat 12 urat. Tapi karasana ku Nyi Ipah mah asa jaragjag. Saeutik oge rasa nyeri dina awakna. Mang Ucu jeung Ma Oyoh bati molohok nepo kajadian anu lumangsung di hareupeunana. Alhamdulillah salamet Pak. Saur aki nu tadi pangajankeun ku Bapa, tembal Nyi Ipah bari neuteub nu jadi bapana. Yeuh, malah molohok. Bulu ajanan eta incu. Ma Oyoh ngagebig-gebig leungeun salakina. Mang Ucu araap areueup. Budak gancang di ajanan, disaksian ku indung katut ninina. Disaprak lahiran budak, katembong paromana Nyi Ipah geus rada berak. Malah mah geus bisa deui seuri. Sok sanajan masih keneh nyesa gurat kapeuri alatan ditinggalkeun maot ku salaki anu banget dipika cintana. Budak anu tina keuretan beungeutna mah mesa rimbab jeung jenatna Kang Udi dibere ngaran Muhammad Surya Adiguna.
hiji ngaran hasil tina babadamian antara Nyi Ipah jeung Jenat salakina basa keur aya keneh di kieuna. Kejadian anu araheng dina mangsa lahiran budakna Nyi Ipah teu wudu nyababkeun geunjleumna di eta lembur, malah mah teu saeutik anu narambahan carita sangkan mingkieun resep kadengena. Waktosna sae pamirsa, mung sakitu nu kapihatur insyaallah kita urang lajengkeun deui.